loba nu ngefans, loba duit, loba nu nga-endorse. Tajam warnanya hidup orang. Deh, itu budak naon curah dari sorangan. Heh, Tasya. Naon mah? Ai maneh kunaon curah dari sorangan? Abi teh nuju mikirkeun, mun abi jadi seleb, enak meureun mah. Lah ai Tasya ai ngahayal sok jauh-jauh teuing. Ih mamah mah teh nyupport pisan ka budak teh. Ih, lain gitu. Nya atuh nya kumaha Tasya wae ek jadi seleb naon? Ek jadi selebgram. Ek kumaha wae hareup teuing mamah mah da teh nyahonan naon. Tah kitu atuh doakeun ka budak teh ya mah. Assalamualaikum, Tasya. Waalaikumsalam. Aya naon anak? Cuang ka bumi kieu yuk. Aya tuh. Assalamualaikum. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Ana Tasya, hayu cuang kadari heula caralik heula. Abi teh tadi teh ngalamun. Kumaha mun abi jadi seleb? Jadi seleb mah kudu geulis, kudu alus sagala rupana. Iya geus geulis kieu, piraku mah bisa terkenal. Abi gaduh saran ya sangkan terkenal gitu. Nyieun video we ke upload kana sosial media sugan we video udah jadi viral. Oh, oke sih bener. Pengajaran we gitu. Ya ajaran we atuh buah we ke abi gaduh babaturan seleb. Tuluy si Natasha manehna ngeplog nyieun konten pikeun diupload di sosial media. Manehna rajin nyieun video teh. Dina hiji poe si Tasya bunga sanajan pengikut manehna dina Instagram nambahan sabab aya hiji video manehna anu loba nu nonton. Alhamdulillah ya Allah, akhirna aya nu bisa nge-endorse abi. Ini bunga kieu. Saya naon meni rame gitu gini. Iya mah pengikut abi jadi nambahan. Jaba abi teh di-endorse ku batur. Naon aya endorse teh? Endorse mah sanes endorse. Jadi kita abi teh ngapromosikan barang batur. Nah kita abi teh dibayar ku batur. Alhamdulillah atuhnya. Dina poe sejen manehna kadatangan ku sales anu ngajakan kerja sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha ieu teh bade kamarana? Abi sareng rerencangan tim PT Alim Bukti hoyong untuk. Da abi kejogi kana Tasya manawi aya Bu. Oh, aya, mangga atuh kurang kalalebet. Pergi naonnya ieu teh? Ya abi sareng rencangan ti PT Perusahaan Alim Rugi Hoyong Untung bade nawiskeun kerjasama KTT kangge masarkeun produk ieu. Manawi kersa teh? Kayaknya Sareng oge teh pami bade mah tiasa kenging pekerjaan anu tetep oge. Janten teteh teh kedah tinggal netep sareng kedah caket ka perusahaan oge jadi panginten kedah ka kota. kumaha mah udah teh nya. Mamah mah kumaha Tasya wae. Mohon atuh abi kersa, abi narima kerja samana. Oke teh hatur nuhun pisan. Nuhun teh. Nuhun teh saatosna hapunten ngawagal kana waktosna. Hatur nuhun Bu, arurang pamit. Juga nih. Tuluy dina poe isukna si Natasha siap-siap rek indit ka kota. Abi nyuhun kan doanya, sing sukses, sing sehat.
Amin ku mamah didoakeun oge nya sing betah, sing sehat, sareng sing gampil milik rezekina nya. Iya anak, abi pamitnya. Hatur nuhun marane tos nasihan saran ke abi, sangkan abi ayeuna jadi tiasa kieu. Uhun sami-sami sing betahnya di kotana hati-hati kade ngilap pokokna mah ka abi oke? Mun sami-sami nyihilap oge ka abinya.